Sampurasun. Dampes. Sampurasun oge barudak anu di bumi anu garilis anu karasep. Dina dinten ieu urang tepang deui sareng Caki carita kitab Suci. Nah, ayeuna dinten ieu bade ngadangukeun cerita perihal budak angon anu ngelehkeun buta. Terang budak angon teh? Henteu. Bahasa Indonesia mah gembala. Biasa ngangon teh ngangon domba. Kumaha risuanten domba teh nya? Oh gitu. Selain domba naon deui upami nu angon? Sapi. Nu suanten teh kumaha geuning? Nah, kitunya barudak anu di bumi oge. Tah, ieu teh hiji murang kali tanapi hiji budak pangangon anu tiasa ngelawan itu buta. Buta terang? Buta teh lo anu lolong. Sanes anu lolong. Tapi buta teh jalmi agung. Raksasa. Eta pinter. Pinter pisannya kitu raksasa dugikeun ka cenah agungna teh ta jalmi teh tinggi luhurna teh dugikeun ka 3 meter. Kabayang nya? Nya, Nah, ayo Joy sabaraha meter Joy? enggak tahu. Terangnya jalmi mah paling luhur oge 2 meter nya. Nah, kumaha caritana? Caritana teh kieu. Daud teh anjeunna teh sok ngangon nya. Tah, jadi kaditu-kaditu teh ngagigiring domba. Nya. Tah, terus upami keleuweung biasana mah di leuweung teh sok mendakan ajag. Terus oge kadang-kadang si dombana teh diudag-udag pada dikerekep ku singa. Gitu. Tah, janten Daud mah tos biasa ngelawan singa sareng ajag teh. Kumargi Daud mah disarengan ku Gusti. Tah, dina hiji waktos kuramana teh piwarangan panganrakana. 3 rakana teh didamel nyaeta janten prajuritna Raja Saul. Nah, tah terus we angkatnya aya nuju angkat bade dugi aya nu gogorowokan tah. Jalmina teh agung, luhur. Wah, pokoknya mah acukna ge beusi gitunya. Terus nyandakna ge tumbak eta gagang tumbak na ge saageng panangan. Agung pisan we nya. Nah, panangan ge panangan ge tuh. Panangan ge sakieu tos ageng nya. Ieu mah agung langkung agung lah. Bapak-bapak nu jangkung agung gitu, agung pisan panangan teh. Tah gagang tombakna sapertos kitu. Terus ieu acukna ge acuk beusi. Eta teh abot pisan, nya berat pisan. Tah, eta teh si Goliat, namina teh Goliat. Nya, ieu jalmi agung teh raksasa ieu teh nya, namina teh Goliat. Goliat teh nuju gogorowokan. Hei, cenah, orang Israel, sok kadarieu cenah nya. Yo lawan kami cenah. Saha Goliat teh? Goliat teh nya eta teh kapercayaanana orang Filistin ya. Waktu sarita orang Filistin sareng Israel teh nuju perang. Tah ieu teh panglimana pangintennya panglimana teh janten gogorowokan sok ka dieu cenah. Yeuh lawan aing wanita. Boro-boro wani orang Israel pare ieu naon aralit jalmina teh gitunya. Benten sareng Goliat malah simbertek lalumpat boro-boro sieun. Nah, terus Daud ngupingan, saha cenah teh gogorowokan teh? Gitu. Terus, iya ka mana orang Israel lawan? Ai orang Israel ningal ka Daud. Nah, cek Daud teh sok ka dieu, ieu cenah kuring lah cenah aing cenah lawana cenah gitu. Terus kumaha kaayaanana? Eta Goliat teh jalmi ageung, tiba-tiba atanapi Daud teh jalmina alit. Kumaha cara ngalawana? Teu nyaho. Teu terang urang mah nya. Duka diseungseurikeun ku tentara teh, nya. Tentara teh seuri, budak leutik cenah eta hayang ngalawan jelema gede.
Nah, kaayaan eta teh ku prajuritna teh dilaporkeun ka Raja Saul. Ai saur Raja Saul teh ka dieu cenah ka dieu. Akhirna eta Daud teh dongkap ka karaton nya. Daud mah nembe nincak ka karaton eta. Aduh, cenah ieu teh di sagala arah hengkieu gitu nya. Sadayana teh mewah gitu saur Daud teh. Daud teh selain tingangon anjeunna mah pinter ngacapi. Nya, selain ngacapi anjeunna mah upami ngalawan singa teh sanes ku bedil, zaman ayeuna mah sanes ditembak sanes. Anjeunna mah ku ketepel, terang teh ketepel, bandring nya. Iya. Ketepel katos ningal. Iya. Nah, katosnya tah si pelorna teh ngangge batu nya biasana mah kai, ngangge karet gitu. Terus di batuan ketepel tah eta teh biasa nu senjatana Daud. Akhirna Daud nepangan ka Saul. Sareng Saul teh gieu nyebatna ka Daud teh. Jang cenah, maneh mah leutik keneh cenah kitu nya. Mana bisa ngalawan Goliat tuh sakitu jangkung badagna. Saurna teh, "Gusti, abdi mah tos biasa ngalawan singa oge, ngalawan ajag oge. Kumargi abdi masuk disarengan ku Gusti, dibantuan ku Gusti cenah. Janten abdi mah teu sieun." Aya kitu teh. "Sok atuh cenah. Yeuh pedang kami," cenah saur Saul teh nya. "Yeuh baju kami," cenah. "Diangguan baju perang, ngangge baju besi." Kabayang tuh. Jalmina teh henteu pati jangkung, teu pati ageng tapi diangguan acuk besi anu sakitu beratna. Ai caur Daud teh, "Ah berat hese ngalengkahna, moal ngangge ieu." Akhirna dileupaskeun lah eta teh. Akhirna si Daud teh angkat we ka walungan milari batu. Nyanak batu kerikilnya, batu 5 siki terus dipesakan. Akhirna anjeunna angkat ka medan perang. Di dinya teh geukurowokan deui tah si Goliat teh nya anu buta teh nya. Dibatot ke, "Hayu ka dieu sok cenah lawan." Ai saur Daud teh, "Ya sok lah cenah." Dilawan kitu nya. Diseungseurikeun deui tah Daud teh ku Goliat teh, budak leutik maneh bisa naon dikepeul oge cenah eleh gitu. Akhirna teh sok Daud, "Maneh geus diserahkeun ku pangeran ka kami." Nyaho teu Allah teh aya di pihak Israel. Akhirna nah nalika Goliat bade nyerang Daud nyanak batu tina pesakna. Terus dipasangkeun dina bandringna dina katepelna nya. Akhirna eta teh si batu teh dikatepelkeun kena ka kanu mastakana pisan Goliat. Dugikeun ka mastakana teh langsung pecah gitu nya. Isina teh peupeus ieu si batok ieu teh batok mastakana teh. Akhirna Goliat teh golepak. Eleh nya. Nalika Goliat ngagolepak, Daud langsung nyabut pedang Goliat, sanes pedang anjeunna, pedang Goliat terus ditumbakeun ka beheungna. Beheung Goliat teh akhirna beheung Goliat sareng badanna teh papisah. Akhirna orang Israel surah, "Hore, Daud menang gitu. Seneng teu upami urang hiji waktos urang bertanding kenging juara, seneng teu? Seneng. No. Seneng, tentu hore, aku menang, abdi menang. Nah, orang Israel ge bunga pisan nu harita tadi nyeungseurikeun ka Daud peda budak leutik, jelema leutik, tapi ku kakawasaan Gusti Daud tiasa kenging nya. Ieu teh kakiatanna ti Gusti. Nya sanes artina Daud gagah perkasa sanes, tapi Gusti anu maparinan kakiatan ka Daud. Tah kitu carita waktos dinten ayeuna nya tentang budak angon anu ngelehkeun Goliat atanapi buta teh. Namina saha tadi teh? Daud. Nah, kitu barudak sadaya upami urang hiji waktos kenging kasieun teu kenging sieun nya. Nah, urang percanten Gusti nyarengan ka urang sadaya. Tah, waktos ayeuna carita tentang Daud anu ngelehkeun Goliat
sekap heula sakieu nya engke tepang deui di carita Daud anu salajengna. Tah, penasaran teu? Penasaran? Penasaran. Nah, engke urang dilajengnya dina tepangan anu salajengna. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah. Dadah.